Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tatepang sora di Jomantara dina gelaran dongeng Sunda. Nyanggakeun pidangan carpon anu tos dimuat di ayobandung.com. Dina judul Bu Caleg, wilujeng ngadangkeun. Saprek Hilman jadi tim sukses. Ratna kahirupan ekonomi kulawargana teu werit deui. Nu tadina sagala kurang loba pipaseaeun. Jadi robah 180 derajat. Salila 4 bulan mah rumah tangga Hilman jeung pamajikanana adem ayem. Tiis ceuli herang mata. Tara katempo bibir pamajikanana nu nyungcu. Teu payah nampa duit honor. Nu teu sapira ti sakola di mana Hilman jadi guru. Ladang honor nu teu leuwih ti 1,5 juta teh sakapeung teu direret. Tara hayang nampa da geus tangtu moal mahi. Di mahi-mahi ge keukeuh moal mahi. Sakapeung Hilman hayang ngejati imahna. Hayang pegat ti pamajikan mun teu inget ka anakna mah. Rumah tanggana can lila. Karek 5 tahun ijazah sarjanana semet jadi guru honor. Lain teu hayang nyugemakeun nu jadi pamajikan. Ari geus taya pilihan. Batan ngaligeuh atuh ari miang ka sakola mah ku batur katempo ringkigna boga gawe. Da teu kabeh jalma ngarti kana ringkel gaji honor. Ari ajen mah luhur keneh ka guru honor batan ka kuli pabrik nu gajina gede. Tah sugan mahi sabulaneun kitu ceuk Hilman dina hiji poe mah. Bari ngasongkeun amplop pulas coklat nu eusina ngentep lambaran beureum gambar proklamator. Nia colohok percaya teu percaya. Salila 5 tahun dipihukum ku Hilman, kakara dibere entepan duit sakitu. Dihitung bisa leuwih ti sabulaneun dipake waragan sapopoe. Komo bari tuman hirup irit mah. Ari kituna mah pantes Hilman ditarik jadi tim sukses. Jalmana mobile bisa asup ka ditu ka dieu. Pinter cara nyarita, mangaruhan batur mah ahlina, keur mah caleg nu ditarik kahanana geus kaambe pimeunangeun ti anggalna. Ratna Komala wanoja umur 42 tahun kungsi jadi kuwu geus dipikawano ku balarea. Lain ukur sadesa, tapi ku desa-desa sejen da kaasup aktif dina organisasi kamasyarakatan. Wah, jadi tim sukses Bu Ratna mah moal teu merakis saku lah. Ceunah ceuk nu nyarita di hareupeun warung Cenunung. Atuh, ya mah berehan ti baheula ge, tamah. Berehan mah da aya kahayangna. Ceuk saurang lalaki nu rada kontra nyeleungkeun. Heueuh, pencitraan unggul. Sobatna nu sok intelek mairan. Nu karasa ti waktu jadi kuge kitu
bager jeung berehan komo ka jalma leutik pantar urang-urangna. Rame nu ngalobrokeun nu alusna nya nu goreng nama aya wae. Da kitu bager ku bagerna aya wae cacatna. Pajar ukur pencitraan bubuhan keur aya kahayang teuing geus jadi mah buah poho. Padahal waktu kapilih jadi kuwu ge harita ratna teu unggah adat. Kan kitu we ari carita anu rada mengpar mah paling tinu tadina ngarojong balon kades sejen anu kawon. Pikeun nia mun parang aya jalma nu ngomentar miring ka bucalan sok geuwat di lelempeng manehna ge katepaan salakina milu mangaruhan jalma sabudeureun nu kahontal mah sangkan milih bucaleg dina waktuna. Aya 3 urang nu jadi caleg di lembur teh ti partai nu beda. Tapi wanoja mah ukur saurang. Ratna Komala matakna mun ngareuneu ngaran bucaleg di lembur tangtu maksudna moal kasaha deui. Tilu poe kapoe nia beuki bunga. Da salakina remen mere duit. Duit nu bisa dibelikeun perhiasan. Pakaian nia ge gonta-ganti. Bisa pamer ka ibu-ibu nu ngarungguan anakna di PAUD. Ibu-ibu nu resep ngagarosip, ngomongkeun batur, ngomongkeun bucaleg, ngomongkeun tim sukses, ngomongkeun Hilman, ngomongkeun nia nu penampilanana rubah 360 derajat. Aya toko emas lempang pajar teh. Nia lain teu nyaho loba nu pating kecewis di tukangeunana. Tapi manehna teu paduli. Dan nu keur dipigawe ku salakina lain pagawean haram. Mun bucaleg brok-broan ka Hilman asana wajah tandaning kapake. Geus kairong bakal ngagondol sorak keur bucaleg. Teu rek kitu kumaha atuh? Bucaleg mah kuat modalna. Turunan jalma jugala tadina ge bandana moal beja beak 7 turunan. Kawas nuliangan cek nu dengki mah cenah ngingu tuyul. Ratna Komala wanu jageulis nu darehdeh hade tagog hade basa ngarangkul kasaha wae. Keur jadi kuwu dipikanyaah tur mikanyaah masyarakat. Atuh ninggang ayeuna nyalonkeun jadi caleg teu koret nu dipibanda kawantu aya deui. Teu kungsi unjam-injem ka batur komo ka rentenir ya jauheun diwaragadan ku tim sukses. Kungsi boga tim sukses nu geus lila makalangan tapi kalah morot. Loba ngamangpaatkeun tur loba ekol. Najan aya sababaraha urang tim sukses nu keur narekahan di sababaraha daerah pilihan. Jol-jorojoy kataji deui ku Hilman, guru honor nu katelah bager jeung nyaahan ka murid-muridna. Guru seni budaya di hiji SMP. Umurna 10 tahun leuwih ngora ti bucaleg. Kaparigelanana mah kapireng tapis dina loba alat musik. Aktif dina organisasi kapamudaan. Katurut ku rumaja sabudeureun. Atuh ka masjid getol salat berjamaah. Kitu deui ka pangajian sok ngahajakeun. Malah loba sobat guru honor di mamana sabab manehna kungsi jadi ketua forum guru honor sakabupaten. Najan teu kungsi boga pangalaman ari jadi tim sukses mah ngan aktif saban rek aya pemilihan, boh pemilihan kuwu, pilkada atawa pemilu. Hilman resmi ditarik jadi tim sukses bucaleg.
Partai Sejahtera salawasna nu ngalengna teu kungsi 2 bulan katembong gawe Hilman bisa diandalkeun. Duit mah teu hese pikeun bucaleg, komo bisa kabeuli hatena bro-broan. Komo kitu ka Hilman nu keur bucaleg mah pikayung-yuneun tur hade rengkak paripolahna, hade tata hade basa, hade tagog hade gogo kitu meureunana paribasana mah. Akang mulang burit, ceuk Hilman isuk-isuk bari nyelah motor. Rek miang ka sakola, ngajan geus sukses jadi tim sukses, tapi tetep ngajenan profesi anggalna. Dina sakalieun aya kaperluan nu patali jeung urusan per tim suksesan mah bisa nyarita ka kepala sakola jadi guru honor profesional, bisa gedengeun riweuh nguruskeun kampanye caleg nu keur diperjuangkeunana. Moal nyimpang heula? Tanya Nia bari neuteu. Laju nelak-nelak salakina nu geus rapih make seragam guru dina poe Salasa. Ceuk saha we? Guru honor dari pakaian mah sarua jeung guru ASN. Loba nu ngaku kana rupana nu kasep. Ceunah mah siga pemain sinetron. Malah leuwih ka asep ti pemain sinetron kitu. Nurutkeun sababaraha guru wanoja nu masih lalagasan mah da kabuktian nalaksir ka Hilman teh. Hilman gideug laju nyebutkeun tujuanana rek ka Kabupaten Sejen nu ngawengku dapil. Sosialisasi deui? Tanya Nia. Hilman gideug. Ngontrol baliho jeung atribut sejen, ngahaja ditanceban deui nu anyar mun geus nyedek pemilu mah bisi calon pemilih parohoeun. Nia ukur ngahruk satadina mah hayang dibaturan ka Cijeungjin kanu hajat dulurna. Mula nganterkeun anakna ti PAUD, Nia ngaliwat ka warung Cenunung. Loba jalma nu ngariung, kawantu warung dahareun jeung opieun. Sok kalah ngadon ngaliu di dinya, teu awewe teu lalaki. Ayeuna mah loba lalaki. Bapak-bapak nu pangsiunan, nu pangangguran, nu bisnis, malah pamuda oge loba. Aya aktivis mahasiswa jeung guru ASN nu kedul ka sakola tapi sok intelekna teu katulungan. Campur nu ngarojong bucaleg, aya oge nu nukang, aya oge nu beungeut nyang hareup ati mungkir. Beberena ditampa tapi teu niat milih dina waktuna. Pajar pan hak milih mah rek ka sasaha ge. Nu teu gablog cedok teh puguh deui lolobana nu kitu. Garwa tim sukses bucaleg Ratna nembe mulih ti PAUD. Ceuk pakarta pangsiunan tentara ngaheureuyan ka Nia. Kade pami nu nuju ditarekahan ku tuang raka heug dina waktosna kawon ulah diuihkeun deui nya lisah goreng. Ceuk Jang Parman meuni kuat ngenye. Lemes tapi nyelekit. Ulah sok kitu. Ceuk Kang Karman ngagebes. Barina ge uing mah tetep rek nyoblos Bu Ratna najan teu kungsi dibagi rokok ge wey. Cek seorang jajaka kasep nyeleungkeun. Urang ge soalna Bu Ratna mah geulis. Pok deui seorang jajaka ditungtunganku ngeuh keuy teteh. Naksir maneh mah nya. Hor, da emang geulis atuh. Siga Sahrini.
ai saeuseureun nu aya di warung teh. Nia ngaleos tadi narek barang beuli ge. Sok sieun tuluy jadi bahan kekeak batur. Najan teu kabeh serius, tapi omongan-omongan jalma sok karasa nyelekit kana hatena. Wajar mutnya dipisirik, sanggeus jadi tim sukses, kahirupan Nia jeung salakina aya menyatna. Di imah aya paparabotan anyar. Dapur ngebul wae. Nia pede gaul ge. Atuh kasawang mangsa kahareup. Salakina boga kalungguhan nu dijangjikeun ku bucaleg. Dulur-dulurna kakecretan. Sugan deui bucaleg ngupayakeun Hilman diangkat jadi pagawe negeri. Da kungsi nyarita kitu ka Hilman langsung. Liwat magrib Hilman can mulang. Tara-tara ti sasari. Nia dumadakan guligah. Padahal lain kakara harita ditinggalkeun salaki. Pan keur meujeuhna riweuh ku urusan nu tujuanana pikeun nyenangkeun bucaleg. Tapi teuing kunaon? Hate Nia beut sesebelakan wae. Anakna geus ngagebrak ti magrib ge. Nia lelempangan di jero imah bari nyepeng HP. Salila salakina jadi tim sukses. Tara didenge omongan jalma nu teu pikagenaheun. Dianggap mah jalma sirik we. Dengki ka bucaleg oge dengki ka manehna jeung salakina. Malah mah Winnie sobatna ti mangsa rumaja kungsi ngaheureuyan. Pajar kade Hilman diiwat ku bucaleg, mangka Hilman mah kasep atuh bucaleg deui teu boga salaki. Geuwat digebes ku Nia pamohalan cenah. Bucaleg wanoja nu mibanda atikan luhur ngarti kana agama. Dina nya nage katarik ati ka pentang asmara moal ka Hilman. Umurna ge leuwih ngora 10 tahun. Asa pamohalan. Cek Winnie, apan loba cenah kiwari manu salingkuh beda umur jauh malah wanoja leuwih kolot. Geus teu helok. Bisa wae sobatna ukur heureuy. Tapi kumaha mun jadi kanyataan? Nia jadi inget kana heureuy sobatna. Dulurna kungsi jadi tim sukses caleg di kota sejen, tapi riweuhna teu kawas salakina. Hilman remen mulang liwat Isa. Alasan kampanye jeung itu ieu nu patali jeung pemilu. Tabuh salapan Hilman can mulang keneh. Sasarina mah tara nepi tabuh sakitu. Nia guligah. Ayeuna mah teu leulempangan. Tabi diuk dina kursi rohang semah. Leungeunna masih ngekeuweuk HP. Nomor salakina angger can aktif. Nepi tabuh 10 nu didago can ngurunyung keneh. Sora-sora jalma nu ngenyek ka bucaleg kareungeuk kana ceulikna. Malah sora Winnie ngajelenging deui. Nia geuwat nyabet jaket nu ngagantung dina kapstok tukangan pantok kamarna gejlig. Nia indit ninggalkeun anakna sorangan di imah. Laju ngabiur kana ojek. Eureun di hareupeun Pila Mustika. Pila bogana bucaleg nu sok dipake ngariung jeung tim sukses sejenna. Baliho gambar potret bucaleg ngabagug hareupeun panto pager besi nu teu jangkung. Bandera partai ngajajar kawas barisan tentara. Nia nyurungkeun panto gerbang nu teu ditulakan. Panonna rarat-reret ka sakuliah. Jempling. Taya tanda-tanda aya Hilman di dinya deui. Pikir Nia. Ukur aya mobil bucaleg. Nia asak-asak. Rungka gerengkog tapi kapalang geus diburuan. Sok sieun aya bucaleg
ngenyahoankeun nu nyusul-nyusul salaki kapila geus puguh deui salakina keluar kota. Nia aya niat rek mulang deui, tapi karek gerek malikeun awak sabab ngarasa salah alamat. Aya nu bijil ti jero pila, hiji wanoja nu ngagerowan Nia. Dedeh teuing nyalira ceuk nu nalek dareh deh pisan. Nia ngalieu tuluy nyampeurkeun bucaleg song ngajak sasalaman bari ngimeutan wanoja di hareupeunana. Bucaleg make baju sare tina nilon pulas bungur mungkus awak sampayeunana asa katembong beuki geulis jeung pikar resepeun nu nenjo. Nia sanduk-sanduk menta hampura dumeh kumawani ngulampreng kapila sejak maluruh salakina nu teu acan mulang bari jeung lain waktu bakating hariwang teu aya di dieu pan acara kaluar kota. Rupina mah moal lami deui ge mulih tuang raka teh di jalan keneh panginten. Bucaleg negeskeun ngupus ka melang Nia. Pokna deui, nah HP-na teu aktif. Mohon Bu, tembal Nia sirahna unggul. Laju Nia amitan mula. Hatena ngemplong sanggeus paamprok jeung bucaleg. Nyulusup rasa hanjakal geus sempet kahudang curiga antara salakina jeung bucaleg aya sesuatu. Sedangkeun bucaleg masih neuteup Nia anu ngaleos nepi ka ngagurudug ojek datang. Geus kitu mah bucaleg nutupkeun panto pila laju ngoloyong ka jero pila. Parang malam minggu wungkul manehna sok ngadon meuting di pila bari niis sapopoena mah di imahna nu di Bangun Sari. Gap dampa leungeuna ngarampa stop kontak esaklar bray lampu kamar nu samemehna poek ngempray. Urungkeun HP enggak mulih bilih nu di bumi dedeupeun cek bucaleg bari nyampeurkeun lalaki nu keur jongjon ngagoler dina luhur pangesarea. Cag hatur nuhun mugia tiasa janten pangbeberahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.